Wah, dinya teh ulah mabok wae. Ya kunaon gitu. Era ku budak yang geus kolot, rek gituan wae. Ya, urang mabok teh keur ngahemat biaya kosmetikna pamajikan. Naon hubunganna bisa kadinya? Teu apaleun. Lamun urang mabok ningali pamajikan teh geulis we jeung awet ngora. Kamana hansipnya can datang kene kebiasaan sok telat datang teh. Oh no, ampun. Hai Pak RT, tos amin yang ngantosan? Nya, kurang karek datang. Hujan Pak RT. Terus lamun hujan unggal poe, Ya pasti banjir. Cik, orang erek nanya sasatuan naon nu sok ngendog. Hayam, bebek, asin. Abet asin. Kan aya endog hayam, endog bebek, endog asin. Assalamualaikum. Salam. Enggeus ka puskesmas teh ece. Geus. Kalak aja di lieur. Nah, Cek mantri nanya, emang mantri nanya naon? "Ibu, kudu gula?" Oh gitu. Jigana eta mantri ngajak ngarujak ce. Wak, kamu urang beunghar, loba duit. Pokoknya teu kawadahan lah. Ngitung deh kawalahan. Didinya hayang dipangmelikeun naon? Kita kan CS. Orang mah pangmelikeun pesawat we. Keur kandang hayam. Nah, keur kandang hayam. Kan didinya ngalamun. Ngalamun mah bebas. Ameh teh sieun api siga batur poligami. Ulah hariwang mi api mah moal cia kitu. Lamun imah hayang boga sabaraha hiji. Hiji we mi, Lamun mobil jeung motor sarua masing-masing hiji cukup. nya syukur atuh ari kitu mah. Tapi sabenerna lamun api hayang nambah hiji deui oge teu naon sih. Abi mah ridho. Bener mi, ari kitu mah atuh api arek nambahan pamajikan hiji deui ah. Hah? Ih. Mang, keraon. Biasa kagak jukut. Tadi heula orang ngopi. Taguan. Heuh sok. Aduh, genah we akhirnya tuh. Ayo Mang. Siap. Minum heula Mang. Oke. Segar. Aduh, kopi anana tah. Naon ieu? Kuih cilembu. Kuih cilembu teh ya? Nya tuh. Ieu teh anu mengandung gas Aslina Mang. pengganti LPG. Ya lo siap. Cing, aduh. Ngomong-ngomong ngarit jukut ke domba saha Mang? Kemana batur? Usaha Mang Eman. kacida beungharna eta Mang Emannya. Nah kumaha gitu? Nepi tangkal ge di bajuan. Apa teh ngaran lengkapna Mang Eman? Apa tuh? Eman Sulaiman. Eta mah ngaran sekolotna, ngaran keur budakna Naon tah? Eman Sulaim Boy. Iya.